Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak jidatmu. Aku bukan bonekamu yang bisa suruh-suruh. Aduh, gara-gara si Deblo aing jadi kehilangan jabatan jadi komandan nih. Ngawi wirang aing si Deblo gara-gara kamari kasus. Komandan menyelewengkan dana kehead. Ampun komandan. Aing gara-gara ngapalkeun lagu lirik si Kekei, teu apal-apal kalah jadi hangri kieu euy. Jangan dahar naonnya. Kebon gitunya. Kebon ah. Gara lagu Kekei ieu mah lapar euy. Wah. Kalau baku kebon sampo euy. Kebon sampo saha ieu? Kala-kala. Aya nu bogana euy. Wah, bener ieu mah. Wah, juang heureuyaan we ah. Sina ilit. Duh, aya nu manting euy. Tapi eueuh jalan mana? Mau bawa penunggutan kala asem gitu euy. Kabur ah. Ampun je. Ah, dasar jalma borangan. Ari kalakuan jiga setan, sieun keneh ku setan. Dasar setan. Ah, kesempatan aing ya. Ah, lumayan ya satangkal ge wareg. Gas, anjing. Anjing gas. Aduh ajik. Kuat ngajeng kangki nyabut sampe. Waduh, pengen ge batina loba. Mantap ya jang dibeulem. Ah. Saya setan ah. Belum sampai ku semangatku, belum sampai inspirasiku dipadukan kopi hitam. Capek oge euy nyabut sampai sakieu ge. Oke wae kitu meulem nanya. Tungguan hujan rintik-rintik dipadukan dengan kopi hitam, serasa nikmat. Sare heula we ah ayeuna mah. Nyeri awak aduh. Saya mau batur ku ditangkep. Ampun sampe. Ampun. Urang teh bermaksud nyabut maneh. Pelakan dari orang Andrew. Ampun sampe. Nah itu lompat maju-maju itu. Gimana tuh maju-maju lompat teh euy. Tadi di dieu wae. Aduh capek. Ih. Sampeuna ka mana? Aduh leuseuh euy. Geus eueuh. Ih geuning sampeuna ieu. Ampun. Urang mau nyabut maneh tanpa izin. Ampun. Ampun. Anjir. Mimpi diudag sampe euy. Mimpi buruk ya mah. Aduh. Ini sampai terjahat euy. Duh, ya pertanda naon euy. Kudu nanyakeun ka si Deblo sugan apaleun. Dasar sampo malah mereka. Duh, wani-wani saha nu mabet aing make sampe. Babetkeun deui ku aing. Blo. Blo. Bo. Komandan. Geus lah ayeuna ulah ngomong komandan deui ka urang. Aing geus diturunkeun tina jabatan, dipecat gara-gara maneh kamari wirang. Hampura tuh Ndro. Gara-gara orang mana jadi dipecat tina jabatan. Terus iya aya naon ieu nyamper urang. Jadi kieu Blo, tadi teh urang nyolong sampe, tapi kalah ngimpi di udag-udag sampe. Misieun sia Blo. Terus aku gara-gara sampo bisa kaepikeun teu percaya urang malah. Aslina Bo, teu percaya mah hayu milu maneh ajaran ku maneh sarean sampeuna hayu. Kala nu keban lapanto. Yuk. Percaya, kira aku aya sampo ngudag. Eta mah ngimpi hungkul meureun. Aslina Bo, sumpah, sambar geledek dah. Geus jang buktikeun ayeuna mah yeuh lah. Kira-kira itu sampo nu tadi Blo, nu tadi di alam urang. Oh eta sampeuna?
Nah, jadi balik deui padahal ku aing dibalangkeun, Bro. Aing mah perlu bukti dah euy. Sok sarean. Sarean cobaan heuh. Heeh. Deblok, Duh. maneh nantang aing Sampe deblok. naon eta euy? Curi naon eta teh Kurang euy? gabret boal maneh sia deblok. Jing nah aing teh maju-maju. Sampe ampun. Jing itu maju-maju kumaha ieu? Ampun sampe. Ampun. Wah. Ampun sampe. Ampun. Ampun. Nah, ngasak maneh, Ampun Bro. sampe. Makana percaya ka Ampun. urang, sampe malah petaka eta. Ampun sampe. Ampun. Udang kehet. Ampun. Udang. Ampun. Duh, bener-bener deh sampe. Anjing kabukti aing. Soak aing mah najis deui aing eta sampe. Ah, karasa ku maneh, Bro. Percaya sih maneh mah. Heueuy nama percaya aing euy. Sampuna ajaib eta mah anjing. Lain Kayak ajaib, aing sampai setan. Nepi ka bawah ngimpi anjing. Ngimpi anjing. Aya naon itu baru dah kali mati ieu anu raruas teu pararuguh. Oh, Nya anu aya sampai ka aing teh bawa. Ikut-ikut kana ngimpi mah euy. Ayolah, Lo, aya naon ieu teh raruas kieu beungeut pararan ieu aya naon ieu teh? teuing euy tadi ngimpi di udag-udag sampe urang teh. Euy, Tanyakeun si Andrew. sampai malah petaka ya. Ku aing teh geus dialungkeun balik deui ka dieu. Boloho si Andrew mah padahal ku urang dialungkeun deui disangka balik di sorangan. Yol, maneh boga kauangan orang pinter teh. Urang kudu dinetralisir ya awak. Paur diudag-udag terus ku sampe. Ah ku urang jailan we lah. Aya ieu dukun kawuhan urang ieu mah paling abdol, pasti moal kaimpikeun deui ku maneh ge. Wah, nu bener Jol, di mana eta euy? Alamatna Jalan Rarahan, Desa Ciberele, RT hiji RW 2. Oh, desa Ciberele. Nuhun atuh mah infona heuh. Yang satunya urang yang balik heula nya. Bro, maneh apal teh desa Ciberele tadi cek si Imam? Apal desa Ciberele mah urang ge. Hayolah cong berangkat we. Atuh ayo, ayo. Bro, maneh kunaon? Goblok sia mah. Aing ngerek init kalah nanggung ti heula. Jadi aing labuh. Hampura, Bro. Udangkeun aing. Ayo cong ka desa Ciberele. Di mana, Bo? Imang kalah kaleuweung kieu desa Ciberele teh, Bo? Teuing di mana? Tuh euy, asa aya bapak-bapak cong tanya we ka ditu. heuh, ayo. Itu cong ka ditu ah, cong tanyakeun. Ayo. Pak, pada Tumaros, ai desa Ciberele, RT hiji RW 2 dipilih mana? Muhun Jang, ieu lemburna milarian sakit tuh Jang. Henteu Pak, ieu teh milarian jalmi pinter anu sok nambaan ning. Oh, Bas Cabal eta mah pangintennya. Tah anu pali dia bumina tah anu warna bodas. Oh, itu Bu Mina. Duh, Ah, sanu bieu, Bro. Nani eueuh? sieun dia tempatnya. Bisa cong ka ditu we kasih abah. Kabur. Kabur. Mah euy. Oh iya, Bro. Tempatnya serem euy. Tadi kan. Aduh. Pengajar masuk. Ih, macan ngomong punten. Sakti ieu mah. Punten, mohon ieu les Pak Cabal. Mohon sok Allah. Sok jangan lu dah yuk. Apa ngaran urang euy? Punten, Pak, punten, Pak. Ada. Pak, Abi. Geus sapa aya permasalahan maneh. Di tempat-tempat mah eta dukun jeung si bonjolnya. Ah, tempo boleh nanti loba. Eta mah asli dukun, Bro. Apa solusinya, Pak? Segala aya panangkalna. Geus tong ari mah aya nama urang nanya ka barane ai sabar sieun kunaon. Emang kunaon Pak sih eunana? Geus ya mah kitu-kitu we teu apal ku aing beran hiji syariat sampe iwati sieun aku korek. Apa sieuna du korek, Bang? Sabab sieun dijadikeun belum sampe. Oh, bener oge, Bro. Ngan aya hiji syariat. Sampe teh sieun aku babong. Tuh, Pak. Da mabok lagi eueuh, kumaha tuh? Geus sabab maneh awak mah juga babong, geus maneh sedak sedok juga babong. Jika kieu lain, Pak.
Bang. Rumah dari Rizky dia di HP nama Sungsang biasa masio. Duh, iya. Wah, sampai naik. Ih, ngamuk deh, Bro. Sedang kehet. Terus. Nah, cicing. Tewas ya ku aing. Ayo ah, cong bawah. Cong diduruk ku aing dibeuleuh. Tuh, aya durukan nganggur euy lumayan ya. Emang tadi gawe di mana durukan bisa nganggur? Lah, bodoh teuing cong beuleuh mah ieu lah. Ayo tuh. Bro, asak dulu euy, sampeuna euy. Bawa ke markas. Cong bawa ke markas lah. Bawa. Panas euy. Mah geus sila di. Oh, baru udah mau maling sampel urang teh euy. Ngeuna euy di kana mah, Bro. Euy. Mah anu ngudag-ngudag deui, Bro, eta mah. Nah, kopi tadi diskon ti si Abah Cabal. Ih, nah balatan mimi lu, Bro. Anjing, kabur lah. Ayo, ampun DJ. Itu geura baru udah kalabur. Ku aing dibikeun sasampeun tinggalin tadi.